Hei, nempelan teh geus jadi ayeuna mah. Lain subur ka daunna ge. Apet jenis laut ieu. Wow. Lah. Kamana si Bonang dugul ku aing hantem nitahan jelema kamana goblok teh. Ku aing dititah eta ngaberak. Kuat kalebeng aing ieu. Jadi ngumahan daun ku aing teh. Aing ya di kotoran aing ya aku teh ye. Tah ku aing cenah diurus teh si goblok. Tuhan wae aku teh. Boleh si goblok teh ye. Dirawat, dialus-alus, ditatap, diusap. Ku aing ye. Keun ku aing tah si botak cenah mah aya gadag ka dieu wae. Ka dieu wae. Bari jeung teu bale dia ngurus teh uhan wae aku teh. Kalau ngahulang si goblok lain gadat aing geus lamongkot kieu. Aduh, ieu kudu wara teh si Bonang dugul teh. Singkeun wae uhan wae atuh teh. Jadi tis goblok. Aduh. Goblok. Ada siana naonan. Aing keur barang gawe ieu teh. Aduh, siana naonan. Aing ditajong kitu. Ieu gadak teh hulang. Aduh kata aku kakak di Banyuran. Ulang we gadak teh si teh. Heuh aing keur teh semangat ieu teh. Aing semangatan. Nya hayang atuh. Yeuh aya maneh mah bilang yes hungkul. Siap ku aing dibere yeuh. Gimana ki? Gimana ki? Gimana ki? Anjing, segoblok bilang ka aing si anjing.